Lur, nepi oge urang kana medar carita perjalanan kolot karun urang nu ngawasa terakhir Panjalu di Kabupatian nyaeta Eyang Raden Barsalam, putra kagenep dalem Tumenggung Cakranagara II nu dipasian gelar Raden dalem Tumenggung Cakranagara Tilu. Makam Eyang Cakranagara Tilu teh lur aya di wilayah Nusa, jadi urang kedah nyebrang heula di situ Lengkong. Ti Darmaga ka Nusa, lokasina teu tebih ti makam Prabu Haryang Kancana. Raden Barsalam atanapi Raden dalem Tumenggung Cakranagara Tilu teh ngagentos ramana sebagai Bupati Panjalu anu numutkeun baban Panjalu catatan danding Eyang Prajadinata. Eyang Cakranagara Tilu teh ngawasa salami 33 tahun. Tah dina tahun 1810 wilayah Kawali anu kawit dipupuhan ku Raden Adipati Mangku Praja Tilu dihijikeun jeung Panjalu asup janten wilayah Kabupaten Panjalu nu dipupuhan ku Raden Cakranagara Tilu. Nusa terasna Kawali dicepeng ku Raden Suradi Praja hiji. Dugi ka mangsa tahun 1818, pamarentah Walanda ngaluarkeun kabijakan ngahijikeun Panjalu, Kawali, Cihaur, Rancah, ka jero Kabupaten Galuh. Nya dina mangsa eta oge Raden Cakranagara Tilu liren pangsiun janten Bupati Panjalu. Ti harita Panjalu janten kademangan setingkat kawadanaan anu dipimpin ku Demang Sumawijaya putra Raden Cakranagara Katilu. Sementawis putra katujuh nyaeta Raden Arya Cakradikusumah diangkat janten Demang atanapi wadana Kawali. Eyang Arya Cakradikusumah dimakamkeun tepat di pengkeureun Masjid Agung Kawali ayeuna. Eyang Raden Tumenggung Cakranagara Tilu teh kagungan 12 putra lur. Anu kahiji Raden Sumawijaya, makamna aya kene di Nusa. Nu kadua Raden Prajasasana atanapi Kiai Sakti, masih di Nusa oge. Nu katilu Raden Aldakanata. Nu kaopat Raden Wiradipa. Sanes Wiradipa nu dimaparah nya lur eta mah sepuhna deui. Nu kalima Nyi Raden Wijayaningrum. Nu kagenep Raden Jibja Kusuma. Anu katujuh Raden Arya Cakradikusuma. Nu kadalapan Raden Cakradipraja. Nu kasalapan Raden Baka, nu kasapuluh Nyi Raden Kuraisin, anu kasabelas Raden Raksadipraja, anu ka-12 Raden Prajadinata. Tah kitu lur, Eyang Raden Cakranagara Tilu teh wafat dina yuswa 100 tahun. Ya dimakamkeun di Nusa Larang Situ Lengkong Panjalu. Sakitu lur nu kepihatur, hapunten bisi aya salahna, maklum manusa lur.